Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan baraya Abah Irwan di mana wae ayana tepang deui dina Nganjang Kabaraya salapan FM radio berwarna zaman kiwari mung di Radar TV. Abah tos janjian sarang wah penonton setia pokoknya mah di salapan FM lalaki tangguh nu ngangkeun namina mas nyata Mang Sanusi di Palihan Cigantang. Dia udah sasarangan Nganjang Kabaraya. Mang, beda. Abi teh bade ka Mang Sanusi. Menawi terang bagaimana tah? Abi Mang Sanusi. Mang Sanusi Cigantang? Oh iya. Alhamdulillahirabbil alamin baraya teu capek-capek. Kamang, Man. Alhamdulillah. Aduh. Capek abah teh. Mang Sanusi capek gini teh. Daramang Bu. Atuh nuhun damang mah. Mang. Atuh urang ngobrol-ngobrol lagi. Karasa teh aya sawu. Bios. 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 Nah, gitu. Siap. Aduh. Mang, Kang di dia di posona. Karena aya nu rumah. Mantap. Jadi aman pesona nu gagangnya. Nah, ada siapa? Mantap-mantapnya. Aduh. Udah ngobrol-ngobrol sareng Mang Sanusi di Nganjang Kabaraya. Amang tos lami ngabeca 12 tahun. 12 tahun. Aduh, luar biasanya. Tah, dia kamana wae Amang ikhtiar ngabeca teh. Keliling kota, kampung, abah keliling juga gue gini nya aya penumpang mah mana wae oke dugi gitu. Ayo ngetem sok di Palihan mana? Umpami pagi-pagi di Cikurubuk, abah. Di Jakarta Pasar Cikurubuk. Di terminal. Di terminal nu paling kulon. Oh, karena kami anjing Palihan dinya. Oh. Keras. Umpami siang, keras majang tak. Majang kasih itu. Oh. Di dalam kota kaditu. Oh, aduh. Eta saditen lumayan panginten Mang. Eta kenginganana teh. Eta teh abah tetang tos. Aya kenging 25, Beres. 30, 40. Kadang upami nuju aya mah 50. Eta teh paling ageuna 60. Nuhun. Pami nuju piseun. Kadang dugi ka luput teh narik. Lupuk teu naring. Nuhun. Eta beca Amang disimpan di Cigantang atau disimpan di Cikurubuk? Di Cana Kak Cigantang. Halo, Maraya Acipta Cigantang Cikurubuk lumayan ngabeca teh lami. Nuhun rara sabah. Ka tempat pada melan angkat tabu anjing tabu sabarat sa Amang teh. Wih subuh. Di subuh di naon di sagendengan Amang ngabeca. Ternyata naon? Ngawi. Sok nyanyi-nyanyi. Nuhun rara. Waduh. Kami Kami ngahilangkeun ieu kesel gitu tah. Kesel sareng kacape. Nuhun rara. Di mana di tempat karaokean atau nabi di mana tah? Oh, sana masuk di bumi. Di bumi ya, Oh, di dinten mah. Oh, bener. Di bumi aya perhati nyanyi. Aya. Penasaran baraya. Asal hayang apa kamu nama tuh? Oh, mangga. Biasa? Mangga. Kapal di mana? Kapal di situ. Aduh, biasa naik beca atunya. Ya, siapa? Ayo atuh abang kan? Ayo siapa? Baraya urang ningali amangan langsung ka bumina Mang Sanusi. Ya. Ayo Mang, dari mana Mang? Siap. Baraya sadayana alhamdulillah. Saya apa? Alhamdulillah abah tos dugi ka bumina Mang Sanusi. Harapan Mang Sanusi dina kahirupan ayeuna hayang sapertos kumaha Mang. Jantan hayang naon gitu teh. Yang hayang ka perubahan gitu. Hayang Oh, perubahan. Hayang perubahan sapertos kumaha Mang Sanusi. Hayang jantan nanti hayang kemajuan gitulah kapayuna gitu. Aya kamajengan kapayuna sapertos kumaha tah? Ieu teh rencana teh apa upami di saukeun ka apa? Oh, Upami teh bade pindah. iya teh. Oh,
leresan. Tapi atos kenging program di pemerintah terus diajenkeun. Atos abah. Saya berarti katun ngantosan. Mohon leres mohon abah. Nah, mudah-mudahan barangnya urang doakeun ya. Mang Sanusi hoyong naon namina teh ngarehab bumina. Geus nya abah. Pademukan anjeunna aya 3 keluarga di palihan dia. Kang doakeun mudah-mudahan sing ngalaksana. Amin. Kayak paraya orang kupingkeun suaratan emasna Mang Sanusi sapertos kumaha ternyata atau mudah-mudahan si aya perobihan teh sada sesuai buminya. Tapi Mang Sanusi jadi artis lah. Nah, itu salam ka wargi-wargi di mana wae ayana kami utamina di Kerentek sareng di Segleng kum sadayana Kum wae kasadanya di salam radio berbareng nyaman kiwari darah baraya urang dangukeun haleuangna Mang Sanusi unggal tempat tos di papai manehna daya laratan unggal beja nuka tampak di jujuk waleh teu aya kembang-kembang katresna nukung sinyam buang ukur tinggal waasna nyeritan lamunan. Tepuk tangan. Aduh, jangan Mang Sanusi geningan suanten teh. Aduh, menggelegar. Alhamdulillah abah. Alah, jantan salah sawios hobi ayeuna Mang Sanusi teh nyaeta hariringan. Nah, gitu baraya sadayana kasadintenan Mang Sanusi tos ka uning urang sadayana oge nganjang abah ka Mang Sanusi oge. Alhamdulillah tos disuguhan sagala malihan tos dihibur ku Mang Sanusi. Mudah-mudahan tiasa katampi. Amin. Hatur nuhun kana waktosna abah panten tiasa dorong doa mudah-mudahan Mang Sanusi sareng kulawargi aya dina lindungan Allah Amin Subhanahu wa abah. taala. Doana abah. Teras semangat damel. Amin. Oke, tekeng lepat bahagia hiburan anak. Mohon amin. Maka atuh Mang Sanusi. Hatur nuhun baraya sana. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.